Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tadi ayatna dibacakan wajaat sakratul mauti bil haq, datang sakaratul maut nu mantap disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka paeh. Sakarat teh mabok, sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa lempang, moal teu daya teu upaya kok masih batu cak malakal maut geus ieu mah weuh nanaonan di ome ku malakal maut kieu-kieu ya karim. Tapi lu jelas bil haqqi, jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid, paeh nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas naon. Bapak urang geus ti heula, bapak kolot urang geus eueuh, bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang, berarti bener ieu maot teh. Tapi zalika ma kunta minhu tahid, jelema arembung kana paeh, lari tina paeh, teu hayang tina paeh. Tah cik Imam Ghazali nu mantap urang embung paeh, urang boga iman, boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan. Nu embung paeh maka beh ge kitu, nu hayang paeh mah moal kos jadi tutuh di mana diterep jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan tah mah bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon. Alhamdulillah lak paeh aing cenah ieu paeh aing ieu paeh nya geus kesangan ira deuk paeh teu paeh malah mah cager nya nu mantap nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek, boga panyakit batuk bae teh naon gara-garana TBC, lantaran ka dokter deui geus beak sagala lah sakeuna aing mah geus bae paeh bae nginum baygon nya geus beres aing lah geus kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh. Ngan mantap bisi aya anu boga panyakit TBC baygon ipraknya nginum beneran arti dan can datang ka waktu paeh waktu teu bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salila ieu urang ngamumule awak udang di pandian di sabunan macem-macem nyabun lagi Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun cekela meureun topo meureun awak rapi pokoknya diurusan lawak teh nginumna teu sambarangan daharna gitu kene diurus ieu awak teh. Ketika orang muriang malakal maut datang geus lain awak urusanan, lain awak dibere gambaran Masya Allah kan henteu saha awak geus poho awak. Urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk, dahar di mana ya isuk, minum naon ya isuk dan lain sebagainya. Ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu. Nu boga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta, isuk di Bogor lah, isuk da deui Bandung lah, isuk da deui mah di ditulah di Nagreg, isuk da deui mah Tasik. Nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu. Kalau mau luluhur mah isuk-isuk di Jakarta, nah sore ke Singapura, nah isuk deui ka ditu ka Perancis,
Nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna. Abatur bagus dari itu hirup teh ya pejabat kari itu pengusaha kari itu ibarat santri nu teu boga pikiran gitu ih kumaha manggihna bae santri mah teu aya rencana-rencana masak teh teu aya rencana jeung sabaraha henteu batur ngaji nya masak santri mah kos kitu beres dahar aya deui nu mau timbal dahar deui blon santri mah nya teu boga pikiran naon beres tas dahar aya nu mau timbal dahar deui nyana keur kieu bae anu mau leupet di dahar deui santri mah masyaallah tah eta ahli sorga mah meureun kari itu nya teh siapa hasud ka santri santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh kitu malek Malek lain teu boga duit santri mah panglobana duit tapi malek oh ieu mah ahli neraka cek teh nebe so jasa santri mah so santri mah kos kitu gedaekeun tapi lamun ka warteg nah ieu tah ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka Gusti Allah bakal urang jaat sakratul maut bil haqqi pasti ketika orang ningali ka dieu kakatuhu senyum seri aya nu ngagak-gak serina teu deui lirikan ka kenca mangkerut neuleuh neraka ya Allah ya Rabbi seperti eta lah gambaran maut begitu orang ningali kakatuhu pas dicabut set senyum bahkan kesangan bahkan cai mataan isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin entek cai mataan kesangan tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikaseun ialah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup roh urang bakalna dibawa ka mana awak urang mangke ge diarurusan mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun beres dicekel geus eueuh coba cekel ieu na geus eueuh coba ieu na geus eueuh coba ya geus eueuh geus diruru bawalah ka imah pakaian anu nempel dibuka nu kamari ieu make jas kamari ieu make lepis kamari ieu make wol kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun dihiji-hijikeun sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun sagala rupa nu di awak geus dicopotan pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan beres di kafanan langsung sholat asupkeun ke keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung awak pas datang kadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun
baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel segala rupa dihiji-hijikeun anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana cerik biasa komo keluarga mah bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang di kuburan teh loba di imah loba jelema beres nguburkeun babaturan baralik teman-teman baralik kabeh tatangga baralik nyana di jero kuburan urang di jero kuburan nu maot tadi geus beres kabeh tinggal dicaritakeun bae bi anu maot ki anu maot mang anu maot sekedar cerita aduh bagus amat eta maot dihajah mamah mah bagus amat kiai anu maot si anu mah paeh tek aing nyaksian bangunna kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia selesai hirup urang jawara selesai ngajawarana kiai selesai nyaina pedagang selesai dagangna petani selesai tanina pejabat selesai jabatanana enggesan ketika maut apakah caririk alam teu ceurik ekonomi tetep bae maju politik tetep bae maju segala rupa urang paeh teh biasa teh masalah teu aya naon korenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli mah di jero kubur kuari mah biasa bae biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzah aya nu cerik alam moal aya gunung cerik henteu tangkal kayu cerik henteu langit cerik henteu bumi cerik moal hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah ketika maut alim mautul alim mautul alam ketika seorang wali Allah maut komo rasul mah komo nabi mah kabeh merenung saha gantina di dunia saha gantina di bumi ketika bupati maut bumi ngejebian ketika gubernur paeh langit geus kieu bae ketika Haji Pendi modar cak batu ini giliran gua sedihin sahiji acan hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam milu cerik bumi cerik langit cerik rimbasakeun kabeh saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana ngalengkah ka mana bumi nyaho ka ahli Allah selain eta nu diceritakan Masya Allah kabeh selesai dikubur tahlilan terus tujuhna terus batang puluh ke ngeratus selesai geus kabeh lah bae potona riwayat hirupna ditenden lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak didelean ku salaki didelean ku handetolana ku tatangga jeung ku keluarga tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna ieu urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran selesai geus kabeh nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan
kuari jadi ahli waris, hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah. Nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa, eueuh nu ceurik, eueuh nu mileleung, eueuh nu sediheun, tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah. Bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia, maneh teh dibere umur pake naon umur, maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing, maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cek Allah teh. Pernah nyi naon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah, kuari mah hirup lalaga semu hirup nu mantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa. Tah ieu bangsa ririwa ya. Ieu ririwa kreditan ya. Tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia, urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup teh di dinya. Masya Allah.